juga. Ayana. Wah, disaur tua. Lain-lain daun awi Lanta bareng kita merah Kita lain-lain baca dengan dibakar Jangan tahu bukan ukur Tada ukur jangan kabur Apa kabar dan tak jujur Wajah dindur kucuran Lalu tentang Allah Allah beradi Hari dia Semina mana Ucap doa paripala Mata kena Tara larang di panda Malar hirup manina Amarang batin Untuk makan Gatot Kaca salaku tamtama negara. Rek ngabuktikeun janji-janji kaula ka negara jeung ka bangsa kansa. Sabab dina akhir-akhir ieu kaula salaku tamtama jadi sorotan di balarea. Jadi sorotan anu negatif padahal teu kitu kansa. Para prajurit, para tamtama negara anu kabawa gorengna paribasa angeun kacang sapariuk kana geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabeh. Ya kitu air awa masuknya pongket daunkeun bulan. Ampir-ampiran ayeuna salakulurat tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kansa. Laras. Eta. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ari oknum masuk aya wae. Nyaeta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa kansa. Sumuhun.
tapi pikir ngabuktikeun Kabersihkeun. Lurah Tamtama Negara salaku stabilisator negara, salaku dinamisator negara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaansam lara jeung tunggara, Uwa Semar Badranaya Sumuhun. nyaeta diansam kuncungna ku para dewa. Keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di negara. Muarek cita nu hideung, muarek penting anu koneng, teu nanian, teu ninian, teu akian, teu inung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan, dewa. Dek menta kuncung Uwa Semar Badranaya, bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab. Sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama Negara kanza. Yes. Uwa Semar Badranaya. Disauh. Kehalang didatangan kersana di Tarembongan Paremon Ayana ngahaturkeun semah bagus gohonyuk pangarsa juragan anom nun. Uwa Semar Badranaya ditampi nuhun puja stuti sampean Uwa mangalinggi. Ngarepotkeun we wate nun ayana. Henteu Uwa, henteu. Sanajan nepi ka pati kala wajar ngabelaan rakyatna Uwa. Saya astra jingga dawala ka mana? Numawi pada kasawarga maniloka bade mermanakeun ka para dewa nun nanging dugi kadangat air teh acan baralikeun. Ih barudakeun. Ya kitu. Boa Uwa. Akang nama sok elodan di ongkoh ketewon. Wayate ngandung perambang manusia nu kumalembang lampah awang di sorang tangta saya karingrang genang Kuringineng katijulang kagadat salam kaliwat nginengun lami ketapang soka-soka suat-suat kasuat burung herang mesra tuhura gunung sumirat cahya bentang
kurang pakai Bima putra yu arimbi suta putra Raden Gatot Kaca kali Semar Badranaya maksad padu duaan dina waktu ieu mun nirahangan dika wa Semar Badranaya ieu nun anu aya anak anu wate mengukur ngarepotkeun we kasadayana urang tamtama Juragan Antarja, Juragan Jakatawang, Juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna. Bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua teh nun. Tapi dugi kadangat ayeuna agan dugi katotohan ngajagi dua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge. Agan anu bakal keluar aya berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak wa kedah kumaha hamuy agan nuhun kana kasayan agan Kaula sumpah Sabta Marga anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana hayang palain nyata wae wa Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea nah kaula Gatot Kaca salaku tamtamar cicingeun wa kaula lain cicing dina curug penguasa kaula lain cicing dina curug pengusaha tapi kaula cicing dina curug rakyat negara aya anak lamun sarerea kieu aman meureuy aman wa mun sadayana gaduh emutan nah atuh eta oknum-oknum teh bet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh wa nyaeta anak buah iblis wungkul wa ririwa wungkul laras kitu wa ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung wa Semar Badranaya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka wa anu ngan sakitu sajumpluk kitu ayeuna bujang hingga rakyat anu aya di Marcapada raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung aya naon khasiatna eta kuncung daek teu kaula ayeuna rek nanyakeun ka wa menta jawaban anu pasti wa
nya da teu aya naon-naon ieu mah buuk ngan bodas rupina tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa aya maunatna pasti aya maunatna wa cobi wa naon ieu naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung ngajaga ngajaga rakyat supaya kepercantenan kanal penjeruan supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula ngajagana soson-soson sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula upami disangamkeun ku mah bilih dordar paham agan ayeuna mah tos sensitif jelema teh kaop salah saeutik digegedekeun bilih teu sapamadegan teu naon wa ieu pribadi anjeun ka kaula sae atuh ulah aya nu disumputkeun kanya nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku cobi nanging panuhunna agan ulah ngange-angean anu sanes kedah polos eta jadi kaula teh kedah buligir kedah selangutur tong make pakaian naon-naon ari angean syariat mah eta mah lawon mah ange nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon upami aga nyanak pamadegan uang ngabantun pamadegan ge bakal dordar ayeuna mah geuningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana kedah dikosongkeun heula we upami teh mah aga nyanak gelas kosong upami palai dieusi mah nanging ieu mah bilih uak lepat ulah diampihan nu lepatna mah bener saya wa siap wa ngarti kaula kana ucapan kana maksud jeung tujuan sumuh da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha serek lebat wa berarti siap wa siap mangga gara taroskeun naon ceuk beja ieu kuncung wa Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar naon maksudna maksudna mah eta teh seun Rusia manusia teh ti mimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 30 genep aya 360 Rusia paingan tuon tapi aya oge nu nyaritakeun 88 sami eta oge sami kumaha 360 3 sareng genep salapan sareng kosong anggar salapan tuh dupi 88 salapan sareng salapan 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 iya salapan keneh nya we mangga emut ku kalaresane anu narosna ge salapan deui naon Gatot Kaca Gatot teh angka 5 Kaca salah 4 jadi 5 sareng 4 salapan margi agan teh lurah tamtama tah ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan SILIWANGI salapan urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teh salapan ai Jawa Barat teh di negara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui eta geuning gorehel urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah urang teh aya dina eta 45 derajat aya 4 jeung 5 salapan bujur timur beda jeung Banda Aceh nya gua beda ini jeung Banda urang tah wangsul weh
dupi Quran sabaraha jud 30 jud sabaraha ayat cenah mah genep 1000 genep ratus genep 10 genep ayat ai genepna sabriji aya 4 ai genep kali 4 2 4 ai 2 4 jeung 30 5 4 ai 5 sareng 4 salapan iya nya wa angka salapan mah kuat pisan won nya wa dupi Fatihah tungtung nain aya salapan sing sok wa alhamdulillahirabbil alamin hiji Ar-Rahmanir-Rahim 2 Maliki yaumiddin 3 iya kana budu wa iya kana nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 siratal ladzina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladdallin 8 amin salapan salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat al-basmalah aya bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi wa bis hiji mi 2 la 3 hi 4 ro 5 man genep mi 7 ro 8 him salapan 10 nu macana waduh hebat wa wah leres bulan tah aya we katerangan mun ngaji ulah kaluar tina dirina mun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasare hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang liang bah di antarana panon 2 irung 2 berita 4 ceuli 2 genep lamai 7 paham 7 geuning wa apa dihandap 2 nya nya liang kahampangan sareng liang si eta teh jeung liang hmm jeung liang teh jeung liang hmm jeung liang harap ka 10 ngawujud tenan yang ngorowodo ayeuna udagkeun deui hiji panon jeung awasna 2 2 irung jeung ameuna 3 3 ceuli jeung dengena 4 4 baham jeung ucapna 5 5 saraf jeung rasana genep ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna kasalapana wujud jeung hirupna doh leres nya nyawa salapan geuning eta teh sejarah diri kitu numutkeun ilmu numerologi leres Pancasila ge salapan bah tuh nya nyawa aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nyaeta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4 hak manusia aya 4 ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliyah jeung nuruniyah nyaeta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh doh naon nafsu anu 8 teh wa anu hak manusia 4 hak iblis 4 nya eta teh ngagigi dina wujud urang sumuhun hiji amarah lawamah syawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah ngan sikna dina baliyah sareng nuroniyah beres tah bismillah nu tadi kecap al basmalah teh disingkat deui jadi 3 nyaeta basmalah teh ba sin mim iya bakna teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun aisina sina teh sabtrol atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ari mimna teh mutil atau ya hartosna nu mere jeung nu dibere ai sabtrol atau ya mah nu nulungan jeung nu ditulungan ba teh bariul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun leres ai satrul atoya teh nu nulungan jeung nu ditulungan ari mutil atoya
nyaeta nu mere jeung nu dibere. Naon maksudna teh kula can ngarti. Tah, gubrak we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atau ya hartina nu mere jeung nu dibere. Kumaha? Geura mangga agan nyomot sangu ku leungeun. Terus dihuapkeun. saha nu dibere? Nu dibere sungut. Nu mere leungeun. Leungeun saha jeung sungut saha? Sungut kaula jeung leungeun kaula. Nu ngeunahna saha? Nu ngeunahna ge kaula. Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna? paingan disebut Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh jauh eta keneh aya dina diri urang geuning Mbah. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu, nu dibere sungut, anu ngeunah anjeun, nu nyapek anjeun. Nya nyawa. Satrol atau ya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro. Kaula ieu rek gagaro beuteung. Saha nu digaro? Beuteung. Beuteung saha? Beuteung kaula. Nu ngagaro? Leungeun. Nu nulunganna teh? Nya. Nu ditulungan? Beuteung. Nu nulungan? Leungeun. Leungeun saha? Leungeun kaula. Jeung beuteung kaula. ai kaula nu saha? Nya nyawa. Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak geuningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan teh. Nah naon nu rek diaku ku agan? Kaendahan nungkul wa geuningan aduh. Di emot Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Nah anjeun milu ngageunut-geunutnya jantung. Henteu. Nah anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur. Henteu. Saha eta? Kaula manusa. Mana manusia teh? Ieu Dadana eta mah. nya ieu dadana nya, ieu leungeunna, irungna, panonna, ceulikna, buukna, sukuna. Beteungna, bujurna, ramona, kuntuna, bitisna. na ari manusana nu mana? Saha atuh sia teh sabenerna? Da gorehe aya mah Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? di palalungkir teh kula. Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeun anak. Bener. Bisa naon sia barang burusut kadunya? Punten agan. Daya upaya wa. Dayana upayana angin Gusti nu kagungan. Saha nu ngagedekeun sia teh saha? Aduh, wah. Indung bapa manganukur ngalahirkeun sukang lantaran. Tukang lantaran wa. Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha? Eta ulah. Saha Waduh letik. Nula letik fakir miskin nula sangsara. Dek ngantep sia kanu sangsara. Dek ngantep kanu balangsa. Dugi kali sikikeun teh wa. Kartos pisan paingan anak hayang salat wa. Allah ampun wah. Saha sia teh? Nu matak nu jadi slogan silih asa silih asuh silih asih teh keur saha keur sia jeung kabatur keur nu miskin sararea. Kakara teh wa mas. Nah di denge-denge teh ku aing bet dordar para sea silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur iblis ya. Ya mikir urang mah Katingali aya mah wa riwa teh nya. Katejo ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh nganukur kakawasaan, nganukur kadudukan, nganukur kursi, suraya cur negara. Goblok sia. Lares wa. Kala kapatarik-tarik bangus dari takeun soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat angger keneh kieu si jurig sia. Naon Naon pangna aing nyebut jurig?
naon saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah kelepat tanu kitu musyrik lamun jelema nyemah salian ti ka Allah musyrik ngaranna ai musyrik bawa iblis nu matak iblis wungkul deuleu sia teh diri wa wungkul wa cing balik deui kana fitrahna wujudna manusia kana manusia teh kana nafsu manusia nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeung kamilah ti dituna sidik tableg amanah patonah nyaahan dedeuhan welasan asihan naha ieu besaring cokelan kesalahan nemongkeun kalemahan wanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngarusak eling saten teh di dieu ngarusak banget atuh kayaknya obat wa ampun leres wa leres beuti karawas wa aduh aya anak tasieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa maka leuwihan ngomong teh amuy agat hapunten wa bilih aya kalepatan agat margi teu katahan hawarik anu aya di jero nyarita hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahan henteu wa biasa kasinggung wa kitu agan kitu karawas teh leres saha cing anjeun teh atuh nu sabenerna gening jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti Braja Wikalpa lamatan denta wisesa sabta pangrungu baji ngiring tapak nengala gening kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul Braja Wikalpa denta wisesa sabta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon eta mah pinuh bantuan Gatot Kaca jago tampilingna jebret Braja Musti Braja Wikalpa ari aslina tampiling anjeun naon asli nama teu aya naon-naon tah geuning eta lahaola asli nama beda ti kalatai dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganana geuning sapopoe teh make kagungan anjeunna make kagagahan anjeunna make rahmat anjeunna make pitulung anjeunna naha ku sia dipake sombong ulah dipake gede hulu teh eta mah ampun wa dek hirup salilana sia teh burukan geus ribuan tahun hirup teh meureun leres wa leres lah lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag keanginan cicing dina pamadeganana sing anceg-panceg guanya nya wa nya sing kuncung ti gawe gawon marukan aku mah lain kuncungna nu di ala geuning semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam nuhun wa nuhun wa Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wa tah geuning digedekeun dihormat teh ku batur dipunjung dipunja didama-dama teh ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun pinuh ku bantuan batur wa geuning hirup pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda nu melak parena nu ngaramet nu mangul parena nu ngadesa anu ngageongna anu nyieun seeng anu nyieun korek api anu ngalap peda di laut anu ngalam minyak tanah sabaratus urang anu milu anil kana sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh santina peda teh bah nah ari ka batur dek kumaha nah ari kanu miskin dek kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia nang huap serangan eta jelema kawalak teh ampun wa nuhun lumatak beki pageuh kaula mertahankeun aya kuncung